Bismillahirrahmanirrahim. Naon sababna? Umat Kangjeng Nabi bangsa urang rata-rata paling jangkung 2 meter heueuh. Mohon. Tapi Nabi Adam tepi karebuan tahun umurna atuh 1000 tahun cek sakaul 860 tahun sakumaha jangkung Nabi Adam. Nabi Adam jangkungna 60 diro sadiro sahasta sasiku kurang leuwih 50 cm berarti jangkung Nabi Adam 30 meter. Sabar meter? 30. Wow. Mun Nabi Adam naik ke panggung rajet panggung dah. Nabi Adam dibonceng kumanah dina motor yang sepi kali itu sukuna di dekeneh da jangkung. Nabi Adam jangkungna 30 meter kagigirna, lebar Nabi Adam 8 meter, jenjang leher Nabi Adam 6 meter, jangkung badag. Ibu naon sing harewos di dinya? Naon? Eta cenah Ustad Nabi Adam jangkungna 30 meter kagigirna, 8 meter beheungna, 6 meter kabayang segede kumaha etanana. Tong dipikiran. Tong dipalikiran nu salaki ge meujeuna di imah heueuh Muhun eta make muhun deui. Wah sok noong budak ya kapangi geus naik kana tangkal batur noong deh. Teras Kangjeng Nabi naik di kalangit kadua di patepang sinarang dua Nabi Yahya Isa alaihi wassalam di langit katilu Kangjeng Nabi patepang sinarang Nabi nupang kasepna salam dunya kasep pada jalma tapi kekeh kasepna eta Nabi teu bisa ngelehkeun kasepna Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi naon ngaranna? Nabi Yusuf Alaihis salam. kasep Nabi Yusuf teh Kasep siga saha? Jika kohar siga kuring siga kuring heuh ini pede. Nabi Yusuf siga kuring cenah siga Nabi Yusuf iya mah manya Nabi Yusuf galing gitu bukna kita dimohek Nabi Yusuf mah. Eukeun bae da ujangnya kasep heueuh nya namanya gelis atuh. Nah cenah Nabi Yusuf kasepna teu bisa ngelehkeun kasepna Kangjeng Nabi Muhammad ku urang sok dibacanya. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa qali anta misbahu suduri ya nabi ya rasul salam ya habib salam salawatullah alaika anta samsun engkau Muhammad laksana mentari yang menyinari di siang hari. Anta badrun engkau Muhammad laksana rembulan yang menyinari di malam hari. Anta nurun fauqa nuri engkau Muhammad laksana cahaya di atas cahaya. Cahaya nupang caangna di alam dunia sakanyaha urang panon poe matahari tapi kekeh Kangjeng Nabi ketika berjalan di siang hari tidak ada bayang-bayang. Kangjeng Nabi lamun papah tengah dinten teu aya kalangkang aya kalangkang. Sakasep-kasep Nabi Yusuf mah bisa ngelehkeun kana caangna matahari tapi Kangjeng Nabi di atas matahari mata hakikatna teu bisa ngelehkeun sabab Nabi Yusuf oge didamelna tina nurna Kangjeng Nabi besar Muhammad urang bangga jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad bangga sabab umat Nabi Muhammad anu soleh bakal panggeulana asup ka surga ngan anu salah panggeulana asup kana neraka. Naudzubillahi min dalik. Di langit kaopat Kangjeng Nabi patapang sinarang Nabi Idris alaihi salam, di langit kalima Kangjeng Nabi patapang sinarang Nabi Harun alaihi salam, di langit kagenep Nabi patapang sinarang Nabi Musa kalamullah, di langit katujuh Kangjeng Nabi Muhammad patapang sinarang Nabi Ibrahim Khalilullah. Naon cenah? Ibrahim ilulullah. Oh Ibrahim
Ibrahim naon? Khalilullah. Tah eta Khalilullah 115.000. Naon cenah ari Khalilullah teh nyata kakasihna Allah. Nah Muhammad lain kakasih Allah. Muhammad juga sama kekasih Allah, cuman beda pangkat. Ibrahim pangkatna Khalil, Muhammad pangkatna Habibullah. Naon cenah? Habibullah. Dua-duanya artinya sama-sama cinta. Khalil cinta, Habib pun cinta. Cuman beda pengorbanan. Ari cinta Khalil pengorbanan kudu dipenta ku Allah, siga manu dipenta ku Allah ti Ibrahim. Ibrahim kudu ngurbankeun naon dipenta ku Allah. Anaknya Naon anak teh? Nabi Ismail Bener. Kudu dikumaha? disembelih, Kumaha sembelih teh? dipakai kurban. Suruh pencit. Pencit teh kumaha? Naon anu dipencit teh? Leher. Sok coba contohkeun kumaha mencit teh. Gitu atuh sok coba. Geus aya turun ilmu teh. Kari daekna ka Cianjur Mas Santren arek di akang mah. Akang dibawa unggah ceramah insyaallah 5 tahun ente bisa amin. Ya rabbal alamin. Kumaha mencit teh teh? Aku sarua hebat maneh calakan sakitu mah. Nabi Ibrahim minta kudu ngorbankeun putrana Ismail kudu dipencit. Ya Allah, ya Rabbuna Karim, Ismail teh putra kadeudeuh, putra anu soleh dipikanya ku abdi eta budak teh ngawaro ka indung ka bapa tara melotot tara ngalawan lamun dititah enak kudu dipencit ku bapana ya Allah. Kakupingkeun ku Ismail, wahai ayahanda tercinta, kita ciptaan Allah, kita makhluk Allah, kita titipan Allah. Aku rela jadi korbanmu, semoga engkau tambah mulia. Kitu ka budak soleh mah heueuh. Mohon. Dua-duana pasrahkan apa minta ti Allahnya. Ismail rek dipencit ku Nabi Ibrahim geus disunakawakeun, bahkan bak tepi ka greselna Ismail dipencit, ternyata lain Ismail nu kapencit tapi seekor kambing. Seekor Kambing. Domba. Naon cenah? Domba. Matak jadi sunah tikayana ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamrok jeung Idul Adha kudu naon? Berkurban. Kurban teh naon wae? Sapi, Tuluy, kambing, tuluy, unta, tuluy. kerbau. Tuluy. Entos hebat ilmu tak budak teu disangka namahan jadi 120.000. Reh beak 30.000 deui teh geus ngajina. Teras Kangjeng Nabi naik di kamana kasep, tapi beda ayeuna pengorbanan cinta Nabi Muhammad, cintana Habibullah, pengorbanan teu kudu dipenta ku Allah. Naon cing? Tanda jasa pengorbanan Nabi ka urang ka umatna. Merjuangkan agama Islam tanpa harus diminta pengorbanannya. Bener. Kangjeng Nabi ngorbankan jiwa jeung ragana kasehatan anak. Kangjeng Nabi ngorbankan waktu nadugi ka Kangjeng Nabi gidig ka Taif, dibabetan ku orang Taif ku kotoran onta jeung ku batu dugi ka baloboran darah, baloboran ku kotoran onta. Nabi rela tanpa dendam, tanpa ngunek-ngunek ka umatna. Bener. Muhun. Saur Kangjeng Nabi, ya Allah hampura eta umat kami teu nyahoan yen kami teh utusan anjeun. Bener. Muhun. Alhamdulillah. Siti Khadijah janda raya kaya ditikah ku Rasulullah dugi ka lodas hartana dianggo merjuangkeun agama Islam ti Timur Tengah dugi ka mana ieu teh? Salarum tepi ka urang sadayana sebagai umatna memeluk agama Islam. Inilah cinta Nabi, pengorbanan anu teu kudu dipenta ku Gusti Allah dengan pangkat Habibullah. Alhamdulillah. Kangjeng Nabi naik di kamana nyata, terus Nabi kang naik di ka Sidratul Muntaha, Rob dan Mustawan. Kangjeng Nabi naik di ka aras dugi ka maqamul a'la, didinya Kangjeng Nabi patapang sinareng zat anu mahal mulia hadrah Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi bertamu dengan Allah, Nabi berdialog dengan ucapan pertama yang diucapkan oleh Nabi adalah Atahiyatul. Atahiyatul naon?
Mubarakatul. Sholawatul. Bakatul. Mintul. Budugul. Ngantul-tul. Sok dibaca na tahiyat ku Ujang sok coba. Sok. Nya sok bacakeun. Osok. Bacakeun en osok we. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saur Allah ka Kangjeng Nabi, wahai nabiku, keselamatan, keberkahan dan kasih sayangku untukmu. Tapi Nabi Muhammad lain jalmi anu maraka dawang, lain jalmi hayang genah sorangan, lain jalmi hayang senang sorangan. Padahal teuing umatna sangsara jeung balangsak. Nabi adalah nabi, seorang nabi anu pandai berbagi, terlebih kepada umatnya sangat sayang, sangat kasih Kangjeng Nabi. Sampai beliau menjelang wafat tiada kesan dan pesan yang diungkapkan hanyalah ummati, ummati, Mati. umatku, 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 termasuk kita di dalamnya, amin ya rabbal. Nabi pun menjawab atas salam dari Allah dengan penuh permohonan. Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Saur Kangjeng Nabi, keselamatan untuk kita semua ya Allah ya Rabb, dan terlebih untuk hamba-hambamu anu saroleh. Anu naon cenah? Saroleh. Jadi lamun urang hoyong kenging doa Nabi waktos di Sidratul Muntaha di payunan Allah Subhanahu wa taala dengan catatan urangna kudu Salat. soleh. Ari jelema soleh teh loba ibadah paingan. Poin anu kadua cek tadi hiji ilmu, nu kaduana wal ibadatu, nu batak nyelametkeun dunya akhirat teh loba ibadah. Naon pokokna ibadah? Salat. Sabaraha waktu? 5. Lohor, asar, maghrib, isya. Subuh. Lohor bara rakaat? 4. Asar? 4. Maghrib? 3. Isya? 4. Duhur? 4. Rek dijalikeun 4. Subuh? 2. Jumlah? 17. 7? 11. 7? 11. 7? Nya 17 naon? Rakaat. Tah kitu bisi 17 Agustus. Pan riweuh atuh. Ka mana kabeh jelema yang hareupna salat? Kiblat. Ka mana kiblatna? Ka'bah. Ka'bah cenah. Ka'bah gitu. Ka'bah. Ah, kituin Ka'bah. Utama salat anu 5 waktu dilaksanakan awal waktu berjamaah di masjid. Ya mah nyana angkot atuh. Belah mana masjid di dieu? Handap. Handap. Masjid naon ngaranna? Nurul Huda. Sok kompak berjamaahna. Alhamdulillah. Maghrib sabaraha jajar? 3. Isya? 2. Musibah lin alhamdulillah atuh. Maghrib 3, isya 2. Subuh 1. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kudu nama beuki subuh teh beuki pin. Tar. Linglung. Pinuh. Sabab subuh suasana sepi. Segar. Maneh teu ka masjid sepi teh. Hayang sukses berjamaah. Hayang. Lamun hayang sukses berjamaah, kokolna kudu alus badug alus, nu adan ge kudu leuwih Alus. Sabab muadzin di setiap masjid, laksana komandan di setiap kesatuan batalion. Kenapa anggota segan dengan komandan? Sebab komandannya gagah, tegas, lantang. Angkat senjata. Gerak. Maju jalan. Contoh suara sapatu teteh keur berbaris, menyaing guru kukurilingan. Bener. Ada kalimat komando dina adan ada? Ada. Kokol alus bedug alus genah karena celikna komo ditamah ku adan anu mulus.
Bisa tuh mana? Bisa. Sok. Tung 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 tung. Tung 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 dur. Atau sing anca kudu dijiwai segala rupa ge. Sok coba. Tek 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 dung dung. Aing kokol nangka maneh kokol awi nyaeuna rek tek atuh. Akan bae lah aya teh kadaek nama. Kalimat komando dina adan mana sok? Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Non hartina Mari menunaikan sholat. mari kita salat. Hayu urang salat. Eta teh nu adan teh ngajak naon? Sholat. Ka saha? Ka jamaah ahli kampung Salarum khususna umumna muslimin Liman. bahwa geus mancing waktu salat hayu bersegera melaksanakan awal waktu jeung Berjamaah. tah eta geuning ngerti nah kunaon subuh jadi hiji boa-boa nu adana aki ayeuna bayangkeun lamun komandan batalion umurna geus 80 tahun tidak pensiun mung gigi ompong pipi kemong nang tunggu rampel ngomong balelo nyiapkeun anggotana angkat senjata gerak manyun nyalan cek anggotana sepak waing komandan kieu mah buah-buah subuh jadi hiji sigana nu adan di masjid teh satengah dilelewe kudu di imah heueuh atuh dakoh kol nang kangora kabaseuhan bedug soeh kahujanan wadan aki-aki adan subuh hujan ngaririncik batu deui trek tek 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 blok sok bedug soeh takol blok 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 trek tek 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 blok As-salatu khairum minan naum. Cek nu di mate anyir asa dipepene ieu mah. Asa ngadeungeuk bangbung hideung. Lain seuri mikir. Kade lamun hayang sukses berjemaah silakan engkau maju ke depan jadi muadzin setiap subuh insya Allah. kita yang jadi mujahid fisabilillah teu kudu jauh-jauhan ka timur tengah bener sangat beresiko kompakeun bangkitkan subuh berjamaah insyaallah bakal tercatat mujahid fisabilillah amin Amin. amin adan 5.000-an adan Adan. adan Allahu Akbar. Allahu Akbar. lain hihi Allahu Akbar jawab Allahu Akbar. Allahu Akbar. sigeuna loba tanyakan ka dieu teh nanya kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya kadaek geus tong dituluykeun pajarkeun adan subuh coba. Hebat. Yeuh ngabejaan lamun adan tong bari peureum. Kumaha lamun beres adan mikna aya nu nyokot rek kumaha? Sobat peureum cokot. Hebat, ada kemauan alhamdulillah. Kitu pemuda mah kudu hebat. Bener. Pemuda ulah eleh ku hayam bener. Mohon. Hayam makasep jam 1 peding hudang kongkorongok jam 2 peting hudang kongkorongok jam 4 menjelang subuh hayam hudang kongkorongok ceuk hayam
cek saha Hayam. ka aing nyebut hayam sia diplomasi atuh pan keur nyontokeun ieu mah cek mau balik sora hayam aing disebut hayam manya hayam jawerna biru Gusti nu agung ieu budak ku tega jauh-jauh ti Cianjur sebut hayam Ibu lamun urang ngarti kana sora kongkono hayam cek hayam ayyuhal ghafilun kumu lil falah wahai manusia yang sedang lelap nyenyak tidur yang sedang lupa kepada Allah bangunlah di keheningan malam raih kebahagiaan dengan melaksanakan sholat tahajud sebelumnya sholat tobat lanjutkan tahajud tulis sholat hajat mancing waktu subuh jadi ka masjid tahiyatul masjid tulis sholat syukur wudu intidor sholat ba'da sholat ngadaguan datangna fardu subuh sabadami lampah sholat sunat qobliyah subuh lain subna aing mah insyaallah subuh kompak berjamaah urang mah rata-rata sok jadi panudingan lamun hayam kongkorongok belah kulon jam 12 cek urang wetahan tah saha sanureunuh jadah cenah cek hayam natudang tuding ka aing ari iraha aing memperkosa parawan ulah eleh kunaon cenah Hayam daerah meureunnan Ummul ibadah as-shalah pokokna ibadah ternyata salat seberapa penting salat untuk manusia 5 waktu seberapa penting kacidapi pisan as-salatu mi'rajul mu'minin salat adalah merupakan landasan untuk lebih mendekatkan jiwa kita kepada Allah jadi urang lamun salat teh ngadeheus ka saha Allah di mana jelema ngadeheus ka Allah otomatis yang diterima ku Gusti Allah lamun salat urang hayang ditampi ku Allah ngajawab dina hadis qudsina innama ataqabbalu sholata mimman tawadda'a biha li'udmati saur Allah pastina kami narima kana salat hamba kami salatna anu sopan santun bari ngagungkeun ka kami saur saha Allah jelema sopan salatna 3 rukun digarap kabehanana bener hiji rukun pakli kadua rukun qauli katilu rukun qalbi ari rukun pakli rukun pagawean angka hota badan anu patali jeung ruku jeung sujud mana ruku kudu bener rukuna di mana sujud kudu bener sujud bahkan udah keutamaan takbir tilu ramku mah utama nak sok nangtung dinya nangtung karena ada bersih nangtung so beh tukang dan sholatnya pakai senal saya tahu lah tuh kaitu tuh yang harap kaitu ngeraka tempun mana hati itu kaitu iman nyontokeun sok usolli fardha maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar gagah salat nama tong gida karikeun salat cicing ruku tong tunggul ting tah genah nawe tong dipelangkungkeun tah sikuna tah cukup sujud atuh nangtung heula euy kos rek newak beunteur maneh mah soloyong nangtung heula tos ruku teh sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu kakarek sujud cicing tong kahudang can ditah mah ta ibu-ibu kitu nyik saja lemah mah babahari teh kudu diciwitan teh kudu diteungeuh kita sujud kulian hudang duit cenah dibikeun ngas
Ya, diuk. Sok calik deui. Jadi 130.000. Nah, cekal. Ya, kupingkeun. Entong ngajadikeun leutik hate merasa disudutkan metakeun salatnya. Mohon. Sahanu nyaho jelema anu karek-arek salat nempo salat ente ruku teh kitu, takbiratul ihram teh kitu, sujud teh kitu, tuluy nurutan bari istiqomah saur Kangjeng Nabi mandala alal khair ka fa'ilihi jelema nuduhkeun kana hade sarojeng migawena insyaallah ente boga ganjaran akhirat amin. Amin. Jadi teu kudu dikulian heueuh. Geus bingung deui wae balebah kulian. Hebat, alhamdulillah. Tak itu jang kasepnya, sing pinter, sing sae, alhamdulillah. Teras di mana-mana urang hayang hade salatna, sabab kieu Bu, punten ya, dipetakeun takbiratul ihram teh kudu di dieu teh kumaha tah? Aya di Cianjur kieu. Allahu akbar. Eta nu gigireun ngadat goblok titi aing hejo. Naku naon sia neungeul da aing mah minonton ihram matak sing aya aturan ieu teh nya ulahnya kaduana rukun kauli terukun ucapan terutama barometer rukun kauli adalah surat Al-Fatihah sing beres maca Fatihahna sok 10.000an Fatihah baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Tasdidan. Sabab lamun tasdidna leungit dina sapina diterangkeun. Syarat sah maca Fatihah teh wa mura'atu hurufiha wa mura'atu tasdidatiha, kudu ngaraksa kana ngajaga kana huruf jeung tasdidna Fatihah. Sok baca sing bener anca we. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuluykeun. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kapan makmum kumaha imam? Sok imam kieu maca Fatihah teu make lagam ngimaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cek momom di tukangnya amin. Matak sing benernya. Katilu rukun qalbi nyata pagawean hate. Naon hartina pagawean hate? Memang hese berjamaah di masjid, tapi anu leuwih hese ngabarjamaahkeun jiwa jeung raga nalika salat. Di mana urang awak di masjid hate ge kudu di masjid. Awak di pangsolatan di musola hate ge kudu di musola di pangsolatan. Awak urang ruku hate kudu ngilu ruku. Tarang sujud hate ge kudu ngilu sujud. Ulah tarang sujud awak di pangsolatan tapi hate ka pasar ka pasir ka kebon ka sawah ka pasar balanya ka sawalayan heueuh. Mohon. Sok ujang. Tara. Sok inget kana perkara salianti salat lamun keur salat osok. Kana naon? Ngurak. Nguseup. Naik kana tangkal anu batur. Ibu sok inget kana balanya keur salat ibu osok. Contoh. Ibu dibere duit 3 juta ku salaki jam 10 beurang ningang salat lohor. Allahu Akbar. Euleuh salaki mere duit 3 juta.
mending ka hero ka Ramayana ka Matahari ka Yogya gitu meuli baju meuli calana meuli senal sepatu kaos androk kutang meuli hup sendal da inget sendalna apa paling pangan hate ibu sok mau bisa dibohongan contoh ibu isukan rek nyaba rek ka kota rek ka Ancol ka Taman Mini ka Taman Safari di dieu ibu salat isya hate manggeus nepi ka panyabaan sok Allahu Akbar isukan teh nyaba teh ka Ancol 3 mobil tatangga ngarilu urang mah geus biasa geus 5 kalina tatangga mah kakar sigana teh utah hate tah bener jadi sholat lamun hayang betah yang diterima ku Allah sholatna kudu tumaninah kudu naon tumaninah naon ari tumaninah teh tuh naon cenah tumaninah teh bieu usyuk khusyuk lain tumpak niningeun nah tumaninah teh nyata nyaman naon cenah nyaman lamun jelema nyaman sholatna bakal betah lamun jelema betah salatna cirina salatna aya kanikmat kan siga jelema nikmat daharna pasti betah lamun jelema nikmat daharna pasti bah nya kitu ge jelema lamun salatna geus ngarasa nikmat pasti salatna ge bakal bah beres salat fardu langsung salat sunat matak lamun jelema salatna likum leos teu wiridan teu salat sunat ba'diyah eta teh salatna teh henteu tuh tah betah teu nikmat salatna bener naon sabab dina salat teh pirang-pirang hidangan pisurgaeun pirang-pirang piganjaraneun dina salat eta ayeuna jelema yang hareupan hidangan bakakak hayam pais peteuy tuluy naon di sambel nikmat teu nikmat mana dihareupan dina meja bakakak hayam kampung peteuy pais segala rupa daging dikitu dikit nikmat tapi hatena inget karena bangke nikmat moal kitu oge jelema dina salat teh pirang-pirang ganjaran pirang-pirang pi surga nungkul ngan hatena inget karena dunia nikmat mah salatna moal hayang nikmat salat hayang baca kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyyil adim tuluy hate urang sing gede rasa rumasa sing gede rasa rumasa Allah anu agung rumasa Allah nu maha kawasa rumasa Allah anu maha pencipta rumasa Allah nu maha mulia anu maha ngarijian urang mah hina pakir kurang ejeng butuh kana naon kana rahmat pangampura jeung ridho Gusti Allah jelema lamun geus aya dina pangampura Allah geus aya dina rahmat Allah bahkan jelema geus aya dina ridona Allah tong baraning cicing di surga dina neraka bakal karasa tiis bener contohna ka Nabi Ibrahim seuneu ceuk adat nu nutungkeun seuneu ceuk adat anu matak ngaduruk ngarerab kana benda matak beak tapi ka Nabi Ibrahim beak sulusa gunung Ibrahim lain kalakah karerab tutung tapi ngadeg-deg ka bulusan bener ciri Ibrahim aya dina ridona Gusti Allah artina sana teu bisa ngalawan kana ridho Gusti Allah jadi salat urang teh rek neangan naon ridho Allah salatna kudu naon husu insya Allah jampe husu nyata la haula wala quwata illa la haula teu aya daya pikeun nyingkahan dosa wala quwata teu aya kekuatan pikeun ngalaksanakeun taat illa billahi angin ku pitulung Allah urang suku bisa ngalengkah hakikatna pitulung saha Allah leungeun bisa kepat pitulung saha Allah panon bisa renyok pitulung saha Allah bisa gadag gidig pitulung saha Allah bisa dahar bisa nginum pitulung saha Allah ujang osok nginum cai sok hayang nginum henteu rek dibere kuwi hayang barokah di pangajian hayang kudu nginum cai na di hareup arek erek atuh ngomong hayang nginum ya sok bro jeung teu bismillah di Gusti nu agung bismillah teu bieu bismillah di mana njero hate bisa sakitu jeung nu mahal dicokotna teh deui ari aing kebagian nu kieu kan bae ridho lah
nikmat saha hakikatna nulungan ka urang Allah bisa orang ini timah ke masjid tapi tulung saha Allah kulantaran segala rupa pitulung Allah mal abdi salat angin niat karena Allah moal anu diinget-inget salila salat angin asma jeung pitulung Allah moal tujuan abdi milampah salat angin niangan karidoan Gusti Allah pasti betah salatna alhamdulillah di mana-mana jelema beres dahar pasti cuci mulut bener osok ujang cuci mulut tos dahar alhamdulillah kunaon sikat gigi sakti ya budak Gusti Bakung paingan olok sikat meneh digayam meureun cuci mulut tadi mana tos dahar ku bubuahan kunaon bubuahan naon diantarana cau jeung apel jeung anggur jeung melon jeung dan lain-lain termasuk nu aramis jeung nu hararat seum beak nu amis aya anu seum eueuh jeruk aya tai uy tai ucing emang tai ucing asem teuing teuing cenah tuh asem atuh di mana orang beres dahar pasti cuci mulut tapi tos salat malin cuci mulut cuci dosa kunaon cuci dosa teh kasep salat istighfar bacakeun astagfirullah loba bayareun astagfirullah robal baloyan robal bayoran teu kudu kitu atuh tos salat mah astagfirullahaladzim wa atubu astagfirullahaladzim min jami'il ma'asyi wa dunub astagfirullahaladzim minad dunubi wal asam astagfirullahaladzim li wali walidayya siga nu tadi teh bener mangga ibu urang istighfar sasarangan mangga sab urang bade nyambut sumpingna nisfu Sa'ban mudah-mudahan urang ketika pergantian ayeuna buku urang sadaya kalian digentos ke buku anu sae ditutup ke buku anu sae nilaina amin astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya Rabbi jidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah Rabbi jidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah Rabbi jidni ilman nafi'a wa wahabli rizqan wasi'a
Jadi lamun orang meloba maca istighfar teh ngarah leuleus. hate Lamun jelema leuleus teh mindeng mentah hampu. hampura Terlebih barudak ka indung jeung kabab. pak Sabab ode jampe pamaken hade paripi paragi nu mati jimat hirup lamun urang hayang barokah dunya akhirat kudu loba kahadean ka indung kabab. pak Kudu hormat ngamuliakeun ka indung kabab. pak Jangan sekali-kali menyakiti hati anu jadi indung jeung bab. pak Lamun hate indung urang nyeri ku urang pasti nutup pintu rahmat jeung ridho Allah ka urang bahkan ka indung kudu leuwih tinimangkan nu jadi bab. pak Nabi ditaros ke sahabat Nabi sanu kudu dimuliakeun ku kami salianti anjeun di alam dunia sareng Kangjeng Nabi indung anjeun kakarek bapak anjen bapak uing gitu atuh apa anjeun maka uing deui meureun balik deui indung anjeun kakarek bapak wing tah kitu atuh bapak kuring heueuh mana kuring teh 1 berbanding 3 artina ngamuliakeun ka indung kudu leuwih tinimangkan jadi bapak di mana ujang boga rezeki ka bapak cukup 10.000 ka indung mah kudu 30.000 ka bapak 100.000 ka indung kudu 300.000 sabab indung sangat beresiko nganung urang lilana 8 bulan rata-rata indung anu ngandung bapak anu nyieun nu nyieun astagfirullahaladzim indung nu ngandung bapak nu nyieun kumaha nyieunna sih aing mah teh nyaho keneh maneh aing ibu matak budak sagede ke sarena pisahkeun tong sakamar wae ibu malam Jumat sono jeung salaki Gusti teringet kananan budak kajejeg bentak anyir keur nyieun jadi indung anu ngandung bapak anu nyi indung anu ngandung bapak anu ngayu ban ngayu tah bener naon bieu teh ngayu ban indung anu ngandung bapak anu ngayuman cenah diaseup mun sagede kumaha seuk na sagede kieu aya ampun aing indung anu ngandung bapak anu ngayuga teh nu usaha anu kasab dagang ekonomi keur pagambutuh rumah tangga ari rumah tangga bahasa Sunda bahasa Indonesia Sundana naon imah taraje rumah tangga imah taraje jadi ujang teh anak taraje indung anu ngandung bapak anu ngayuga indung tunggul rahayu bapak tangkal naon kasep darajat indung kudu dipunjung bapak kudu dihormat kumari ngahormat kasep ngahormat kumaha bapak ujang tentara polisi bukan atuh teh kudu kieu imam isuk bapak seberangkat ke sekolah hormat gerak cek bapana hormat diterima laksanakan jadi hormat ka indung mah tiap ujang rek berangkat rek sekolah rek ngaji cokot leungeunna sok mama bapak abdi bade berangkat sekolah berangkat ngaji nyuhunkeun di hampura jeung menta doa bener kada ulah duit ciri hormat alhamdulillah ibu lamun salaki loba maca istighfar tos salat pasti hate salaki leuleus ka urang leres pasti hate ibu ge leuleus ka salaki bapak osok tara balik Jumaah dipapageun ku pamajikan beri mentah hampura ka urang osok tara sarwana aing mah anu indah salaki beres salat maca istighfar di imah ibu siapkeun kopi jeung kuehna indah teu balik ke Jumaah kana panto kakak trok assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh akang uih Jumaah mohon mangga tuh akang calikna kursi nya mah nyana meja sia teh akang leueutna meja ci kopi eueuh aya ge Ciherang bae tuh akang Ciherang ge nyaah menang nyayagikeun bapak hajat nyeri hate teh teu dieueut mah gaturang eueut bismillahirrahmanirrahim
Akang amis. Di mana Ciherang amis, mun susu amis. Hampura kabur narutup warungna. Akeun bae da mau balik mah ti ka mana-mana ge Ciherang we nasibna teh. Aya segar ya aqua cap kaki 3 aku budak dihakan. Akang sing sabar we. Sabar ya ge. Kang, Naon? itu atuh kuehna sakantenan emam. Mana? Itu di warung sing garantung. Oh, bayareun atuh tah mah. Kumaha tuh mangkana hayang katuang ku akang ti Cianjur. Bahankeun. Bohong Bapak Hajat bohong. Ulah dianggap banyol. Kang, Naon? abdi teu kaharti ku polah akang. Biasana nu geus-geus akang balik Jumaah teh gablongkeun pantop balangkeun kopiah goroka pamajikan hayang itu hayang ieu. Kunaon balik Jumaah ayeuna akang jadi lunguh. Ieu rengekeun ku anjeun paingan saur katerangan sumber katerangan Quran jeung hadis didawuhkeun ku ulama sajelema loba maca istighfar leuleus hatena bener ku akang dibaca leuleus ngeleketeuy hati akang rusras inget kana pirang-pirang dosa. Dosa ka saha akang? Ka indung ka bapa, Tuluy, ka baraya, tuluy, ka tatangga, tuluy. ka anjeun pamajikan akang. Naon dosa akang ka abdi? Ieu rengekeun ku anjeun sabenerna masak, nyeuseuh, nyangu, nyuci eta teh kewajiban salaki. Ngan sok dipidamel ku anjeun. Mudah-mudahan sing jadi amal bakti ka salaki matak mukakeun pintu gerbang sorga keur anjeun. Amin akang. Yalo teh amin katruwas aing. Akang abdi ge sarua hampura ku akang ti teh sok kaleket tara buru-buru init. Iraha Kamari cek akang mama gara salat asar dijawab teh ku mama ki atuh akang ngadaguan iklan. Kagok film India na Antep. dasya majurig sinetron. Akang hampuranya Heuh ulah deui moal. Kang, naon? inget wae boga dosa ka akang tahun 2014 can menta hampura. Naon kitu? Akang teh geuning balik peuting kahujanan asup angin. Tuluy Menta dikerok ku mamah tongong. ari heug Mamah teh ka kamar nean ke putih eueuh tarason beak di ka dapur sugan minyak putih eueuh akang aya ge jalan trah. paingan aing hari tadi gembrong sireum teu sia Nyatat ngagoreng japu. biadab sia mah. Akang hampuranya Heuh ulah deui moal. Kang, naon? hiji de dosa abdi kamari teh poe Kemis abdi teh keur sasapu di buruan liwat tukang baso hayang jajan hayang ari duit teu boga. Tuluy Kapaksa nyokot duit 50.000 tina pesak akang teh bebeja. paingan di pasar aing rek mayar ojek di eueuh sia duit teh. Nyata ku abdi beulikeun kana baso sing ridho nya. Moal sia aing era ku tukang ojek rumpur rampak kana pesak duit eueuh kapaksa tuh kolor dijaminkeun. Atuh akang hampura ih. Moal Meureun mal tarima salat lohor abdi ku Allah, akang teu hampura mah. sabodo Bener eta mah ngahampura. moal Heug akang teu hampura ayeuna ke peuting mal dibere. make seuri maneh Naon ari peuting? Pina. nyieun cenah. Aduh. Jadi orang teh kudu loba maca beres salat teh langsung kana tasbih ulah kana HP buka Facebook tuluy nanti BBM nanti Tos. tuluy silakan Facebook tapi hanya untuk positif termasuk sim kuring ge buka akun Facebook sim kuring ABYDALFA Abidalfa silahkan mau bergabung kita sharing sama-sama amin. Status yang saya tulis adalah motivasi insya Allah. Boga HP nate Boga. coba tulis ABYDALFA Abidalfa arek Erek. katalar Katalar. naon ABY. amblem DALFA insyaallah. Sabadana urang ayeuna maca istighfar tembongkeun cinta urang ka saka Kangjeng Nabi. kunaon maca nembongkeun cinta urang ka baginda Nabi. Man ahabba sayan faksara min dzikrihi jelema cinta kana ieu perkara loba maca loba nyebut kana eta perkara hartina urang kudu minang maca sholawat. Osok ibu maca sholawat ka Kangjeng Nabi arosok urang maca sholawat ka Kangjeng Nabi ganjaranna barokahna keur abi keur urang kanggo Nabi kanggo urang
salawat adalah rahmat Allah, Nabi tos pinuh ku rahmat Allah, sedangkan orang anu loba pangabutuh, loba hina, loba kurang, loba pangabut butuh osok ngadu boga cita-cita hayang laksana cita-cita, hayang dijabah doa, hayang hancur kabingung, ente hayang hancur kabingung, hayang punah kasusah, hayang lunas hutang, bijahi Rasulillah, dengan keagungan Rasulullah. Mangga ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mangga Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi nun Gusti bil Mustafa kalawan kagungan Kangjeng Nabi anu terpilih, balik mugi ngadugikeun Gusti maqasidana kana pamaksudan abdi sadaya. Ibu bapak tahun hareup hayang angkat jarah ka tanah suci Mekah, amin. Ibu bapak tahun hareup hayang kajeun imah, amin. Ibu bapak tahun hareup hayang kabeli sawah, amin. Ibu bapak tahun hareup hayang kabeli mobil, amin. Ibu bapak hayang boga turunan anu soleh tur soleha, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Waghfir sareng muga ngahampura Gusti ma, waghfir sareng muga ngahampura Gusti lana ka abdi sadaya ma kana pirang-pirang dosa mado anu geus kaliwat eta dosa ya wasi'al karami haidat anu jembar kamulyaanana ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ibu mangga hayang hancur kabingung, punah kasusah, lunas hutang, laksana cita-cita, ijabah doa, urang sasarangan maca salawat nariyah. Mangga Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim ta'aman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil wa husnul biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak. Mudah-mudahan ganjaran salawat anu neme khususnya dilimpahkan ka putra anu dihitan, amin. Oke, dilimpahkan ka bapak hajat sindarang ibu hajat, amin. Umumna kasadayana urang sing keng magfirah Allah, amin. Sing dilungsuran rahmat Allah, amin. Sing dibarokahkeun hirup urang, amin. Jelema barokah hirupna istiqomah daek ngaji daek salat dina ibadah jeung amal soleh sarta di mana maraotna barokah umurna husnul khotimah, amin. Palurah sing berkah jabatanana, amin. Sadayanan boga jabatan sing berkah jabatanana, anu dagang sing berkah dagangna, nu tani sing berkah tanina, nu usaha sing berkah usahana, nu rumah tangga sing berkah rumah tanggana, amin ya rabbal alamin. Sabar deui tadi teh 5.000 deui. Kumaha maneh we lah ridho aing mah. Tapi nu 5.000 kudu dibayar. Ku doa ayeuna doa rek asup ka WC.
Kapal. Osok ka WC, Osok. osok ka kebon. Osok. Wah, riweuh ieu budak. WC saat ka kebon we. Matak sing talamru di kebon nu ieu. Doa salat tahajud. Kapal. Doa salat hajat. Kapal. Doa ibu bapak. Kapal. Sok. Robbi gfirli wali daya warhan. Allahumma gfirli Allahumma firli wali dunubi wali daya warhamhuma kama robayani sogiron. sogiron. Amin kan belah. Bangga urang tutup ku doa, ieu khusus didoakeun ka palaputra khususna urang kalih nu dihitan bangga. Ya dalilal khayyara Ya dalilal khayyara dulluna ala tariqis sadiqin. Amin. Waj'alna min ibadikal mu'minin waj'alna min ibadikal muslimin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal muhsinin waj'alna min ibadikal mukhlisin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa nuril absari wa diyaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma fi ilmillahi salatan daimatan namiyatan bidawami mulkillah salatan tuzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ajri ya rabbi lutfakal hafiyya fi amri wa nafsi wa mali wa ahli wa auladi khususan anu dihitan wa ahbabi wal muslimina ajmain amin ya Allah ya Allah ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Waqad yurja li jarhi sayfi burun wala burun bima jaruh halisan. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi lidah lukai hati kemana obat ndak dicari. Bobok sapanon carang sapakan ulah kirang-kirang hapuntena. Usikum wa nafsi bitaqwa wa tawakkal 'ala Allah wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta kesempatan kepada kita untuk berkumpul di majelis ilmu ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Sahabatku yang dirahmati Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita karena dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang paling mulia di sisi Allah, Nabi yang menjadi penutup seluruh Rasul, dan Nabi yang begitu mencintai umatnya. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan para Nabi di setiap lapisan langit. Beliau bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa, bertemu Nabi Yusuf yang terkenal ketampanannya, bertemu Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, hingga Nabi Ibrahim Khalilullah. Namun meskipun Nabi Yusuf dikenal sebagai manusia yang sangat tampan, kemuliaan Rasulullah tetap berada di atas seluruh manusia. Beliau bukan hanya mulia karena rupa, tetapi karena akhlak, kasih sayang, dan perjuangannya untuk menyelamatkan umatnya. Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Rasulullah mendapat gelar Habibullah, kekasih Allah yang paling dicintai. Apa bedanya? Nabi Ibrahim menunjukkan cintanya kepada Allah dengan bersedia mengorbankan putranya, Nabi Ismail, karena menjalankan perintah Allah.
Sedangkan Rasulullah membuktikan cintanya kepada Allah dengan mengorbankan seluruh hidupnya demi menyampaikan agama Islam kepada umat manusia. Beliau dihina, beliau dilempari batu, beliau disakiti, namun tidak pernah membalas dengan kebencian. Bahkan ketika penduduk Taif menyakiti beliau hingga tubuhnya berdarah, Rasulullah tetap berdoa, "Ya Allah, berilah mereka petunjuk karena mereka belum mengetahui." Lihatlah, itulah kasih sayang Rasulullah. Bahkan menjelang wafat pun yang beliau ucapkan bukan memikirkan dirinya sendiri, tetapi umatku, umatku, umatku. Termasuk kita semua, sahabatku. Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah, jangan hanya memperbanyak salawat. Salawat memang sangat mulia, tetapi cinta kepada Rasulullah harus dibuktikan dengan mengikuti ajaran beliau. Dan amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah salat. Kalau salat kita baik, maka insya Allah amalan yang lain akan ikut baik. Karena itulah Rasulullah sangat menjaga salat. Beliau mengajarkan agar salat dikerjakan tepat waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki yang mampu dan dilaksanakan dengan khusyuk. Salat bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Salat adalah saat seorang hamba berbicara dengan Allah. Maka jangan tergesa-gesa, sempurnakan rukuk, sempurnakan sujud, sempurnakan bacaan Al-Fatihah. Karena semua itu adalah rukun yang menentukan sah atau tidaknya salat kita, sahabatku yang dimuliakan Allah. Salat tidak cukup hanya dilakukan oleh badan, hati pun harus ikut salat. Jangan sampai badan kita berdiri menghadap kiblat, tetapi pikiran kita sedang berada di pasar, di sawah, di tempat kerja, atau memikirkan urusan dunia. Khusyuk memang tidak mudah, namun khusyuk harus terus dilatih. Setiap kali kita mengangkat tangan mengucapkan Allahu Akbar, saat itulah kita meninggalkan seluruh urusan dunia dan hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, marilah kita memakmurkan masjid. Masjid yang ramai dengan azan, salat berjamaah, dan kajian ilmu akan menjadi sumber keberkahan bagi masyarakat. Generasi muda pun harus dibiasakan mencintai masjid sejak kecil. Jangan malu mengajak anak-anak salat berjamaah, karena mereka adalah calon penerus agama ini. Sahabatku, kalau kita ingin hidup tenang, dekatlah kepada Allah. Perbanyak salat, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak berzikir, dan jadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan kita. Beliau mengajarkan kasih sayang, kesabaran, kejujuran, dan pengorbanan. Semoga Allah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang istiqamah, menjaga salat, mencintai masjid, mengikuti sunnah Rasulullah, dan kelak dikumpulkan bersama beliau di surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.